Jalinan rasa rindu menurut di hatiku Sahara. Oh Sahara, Sahara, tolong lihat jodohku. Apa mungkin sila menjadi naon sih? Naon sih, saya salah tuh saya teh. Kemana wae kula? Ayo mana lagu naon tadi teh? Sarah. Sarah. Tolong lihat jodoh. Mah lagu Mbah Dukun atuh saya teh. Sok dibalikan Sarah. Sarah, kamu kehormatan. Astagfirullahaladzim. Gede. Mah lagu Uut Permata Sia. Permata Sari. Kapan sarina bae aku sia. Lain Badukun. Badukun. Geus Badukun lah, kagok lah. Badukun ya. Aku Badukun ada Badukun. Udah mana sok ngerakeun. Badukun, engkaulah gadis pujaan, siramilah rasa rinduku. Akan kau apa mengerti betapa ku menyayangi. Dan bila pada satu hari nanti engkau dapat ku miliki, takkan pernah aku lepaskan dirimu, oh Sahara. Oh Sahara. Oke. Sayangku, kau menyinari ruang hidupku. Janjinya bersamamu mengerai hatiku, Sahara, kasihku, begitu indahnya bersamamu. Jalinan rasa rindu Sekali deh kebahagiaan dekat. Sarah, engkaulah gadis pujaan, jika milah rasa rindu. Aku lepaskan dirimu, oh Sahara. Dan bila pada satu hari nanti engkau dapat ku miliki, takkan pernah ku lepaskan dirimu, oh Sahara. Oh Sahara. Sekali deh jeung oh sakalana. Oh Sahara. Sekali deh cenah. Oh Sahara. Si Bapak sekali deh cenah. Oh Sahara. Bapak polisi sekali deh cenah. Si ibu sekali deh cenah. Kalem mah. Sekali deh si Mas. Kalem tenang tuh. Sekali
deui cenah sakali deui. Nya kalem sakali deui. Nya tenang sakali deui. Dua kali deui cenah. Aduh, itu sakali deui cenah. Nya tenang sakali deui Haji. Itu 4 kali deui. 4 kali deui. Saha sia? Hari mana jual ngambek wae kunaon atuh teh? Atuh nu batu teh capek yo. Waduh. Mana manja teh sakumaha capena sekali deui. Kumaha. Capek yo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wangi sadayana. Warga orang dieu alhamdulillah urang teh sapa tepang. Sadayana. Urang teh sapa tepung laun di dieu sareng urang sadaya. Ka urang dieu alhatur nuhunnya, mangga nuhun. Ahang. Kayang urang teh lamun urang ngomong maneh cicing sakali ewang. Da winge teh teu lompatan. Sakali ewang lilumpat. Ini sakali ewang, mana sakali wing ewang. Sakali ewang. Saurang. Pamde ke saurang. Seorang. Mana saurang, wing saurang, jadi saurang. Lieur ngomong jeung maneh mah. Mana geus sarua lieur. Maneh mah mung eleh ngomongna teh. Ngoy mayang monang. Maneh mah ngabalik-balikeun wae da. Jadi balikeun mah tutung. Ih, si aing mah geuleuh. Naon? Si huntu coblok. Si huntu panjang. Si pipina kebi sama Si nih. pipik kemung. Si tarangna sulah. Si tarang dempak. Si pendek. Si begang. Si ganteng. Heeh. Amit aing mah disebutkeun ganteng nih. Oh. Ya urang wilujeng dalaha ka urang teh kadi kahareup berarti di dieu. Ya? Dihareup di dieu. Oh lega kieu euy. Resep Bantau. Kumun cilaka sia teh. Heeh. Teh ayo itu huntuna coplok siga maneh kumaha? Hari mana nanaonan atuh? Hah? Nana. Cicing heula. Wing nyumput heula. Ngaha ngarah naon? Hah? Ngarah naon? Ngarah teu dibajak. Terus moal nyarahun bajak atuh cicing ka dieu ngawilujengkeun ka urang dieu. Ada ka urang dieu. Mohon atuh ka urang dieu mah tingali atuh. Itu di sepitannya. Di sepitan. Bapak Hajat nyepitan. Nya. Nyepitan si Idi. Si Idi. Saha teh geula? Bapak Hajat. Taunya Bapak Hajat teh nanti nyepitan putrana. Oh. Namina teh Si Didi. Tait. Yuk ke dia. Bapak Hajat. Bapak Hajat. Gaduh putra. Gaduh putra. Tah di sepitan Di putra sepitan. ngaranana teh. Didi. Saha sih? Alim. Cuma salah wae atuh da. Salah kumaha teh? Astagfirullahaladzim. Saya teh naon eta jeung corang atuh. Naon jarang naon. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gawing mah resep kana cau. Wey. Aya wae. Yu. Hah? Anu gaduh hajat teh ngaran namina teh Bapak Didi. Oh Bapak Didi. Bapak Didi nyepitan putrana. Putrana. Saha putrana? Sok saha sia. Bapak Didi teh boga putra. Boga putra. Di sepitan. Pitan. Namina teh Eta. heuh ngaranna saha teh? Hah? Cep Doni. Hah? Doni. Doni. Heeh. Nah betul. Doni. Tuh alus Bapak Didi. Oh, ade ngaran teh. Didi. Di ejah ge alus di. Heeh. Alus Doni D-O-D N-I ni Doni. Heeh. Coba ohang hese digitukan. Bisa atuh. Coba Bapak Didi. Didi alus.
ohang cik Doni do n ini Doni ohang hok bisa tuh sok non ohang mata karan mana mah butut hese mana bisa baca bener tuh Hah? bisa baca bisa beaba 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 hijikeun beaba beaba ba ba kaoko kau kok dijikan hijikeun kok beaba kaoko era sete jeung era di sete ulah sate bleguk ulah naon aya mana mana teh bisa macan tuh beaba beaba ba ba kaoko kau kok oh hijikeun ulah era sera kunaon aya mana emu sate sete bisa macan tuh beaba beaba di ba kaoko kok hijikeun kau Tako, sete. oh salah Semua baingan atuh salah. inget kakak non itu Oh. non desa Baok belah itu Ayahnya di dieu. aya di dieu mah Aya. Dur Agung ka dieu Heeh. Urang doakeun hang. Hang urang doakeun naon sete. Tuh ah. Sedang naon? ya Naon hang? kaciri si gelo nanti Sama ka urang teh kitu wae. eta Pokoknya nu gelo meuni ganteng kieu. oh punya ganteng meni hidung Ai maneh ganteng. Taroskeun ka urang dieu. Ai ohang ganteng teu? Eueuh, ganteng teu ohang. Bukti, abdi ganteng teu? sarua kacian deh lah lu teuing da we mah kan goreng patut juga loba nu hayangeun Lah, hayangeun naon ai maneh? loba nu hayangeun ngadek Gede dia. hah Urang doakeun Cep Doni teh mudah-mudahan sing jantan jalmi anu biasa berbakti ka Ibu Ramana. heeh solehnya Ka nusa bangsa sareng agamana. Tah, eta, Tapi heuh. itu atuh. oh Urang dieu ge sapa ku ohang urang dieu teh Urang. tingali ka dieu teh tingali dugi ka ibu-ibu nagara ibu leulis. nagarelis bapak-bapak nakararasep nini tuh para reot Di mana-mana ge ini mah peot hang. aya duwing mah aya nun teu peot Ieu dengekeun ini mah kabeh oge peot teu cangker. ngilu kontes kecantikan Nini nini saha? aya Si Nini Ijo? lain naon ini di ditu Oh lain. ditarik Apa naik kecantikan mah kalau kecantikan mah kudu cangker atuh. cangker Kulitna Sabab- ini mah peot. tapi kan kulitnya jadi cangker ditarik Di naon? ditarik Di bedol gitu. bedol dikumpulkeun dina punung Si kulitna teh. oh cangker tuh Oh hebat. ngan jadi beda Beda kumaha. juga orang India Nah kumaha gitu. da bujana karena iyo penah siga orang India Kumaha wae bade ngomong lain maksudna teh urang teh nih ngawilujengkeun ka urang dieu. Urang dieu mah tingali balalager, barudak laleutikna ge sararopan. oh sopan kumaha Sararopan urang dieu mah balalager lamun ditaros ngawaler. ciri ning sopan Tingali. Punten. Percaya tuh. Punten. Ariga. Arica. Aribon. Arisak. Percaya tuh orang di nyeri ribeuteung kabeh sakit perut. Eta tingali cincang keling manuk cingklek. Plos ka kolong bapak satat. Percaya tuh? Urang di baralager. orangnya bisa Tapi geula percaya balager teh kan kumaha heula kan siga urang. Kan siga mah macan mungkin dijawab teh. Can puguh. nggak bisa tuh sarua Moal maneh mah tingali. kira aku tuh sarua itu ketenya bisa teh hanya tadi di itu sih teh ibu saya Naon bisa teh? nengah hebos punten wah ya Aya di nini unggul. Tinggali urang. Punten. Loba tinggali maneh. punten itu budak korana iya maka kami ini kadi tengah punten oh sarua
kaditu urang-urangnya kaditu ge loba. Punten. Budak leutik aya kabeh. Wih, sarua. Punten. Kabok eueuhan. Cuk urang ge kumaha lah, urang di mah sopan ge kudu sopan geus siga urang. Dia tina leumpang-leumpang oge kudu ditempo urang di mah yang tinggal sopan. Tina leumpang? Leumpang. Tinggal di leumpangna. Dijawab ya pasti. Punten. Tah make nu kitu maneh oha kayak mah. Entong gitu teuing atuh siga nu animea sih mah. Siga nu ayan atuh. Biasa we. Sarimin mau ke pasar. Biasanya. Biasa we. Punten. Cuma nyicamu ngah. Bisa meninggal hiburan wah. Aduh. Hiburan emang geus bisa we nyanyi. Nah, nyanyi naon mana nu bisa tuh? Bisa ti Trio Bulldog. Hah? Trio Bulldog. Trio Bulldog. Trio Bulldog eta nu jogetan. Trio Bulldog da eueuh. Eta nu laguna sama ses teh. SMS Trio Macan. Oh, hah? Trio Macan. Apaan macana pulang kampung dulu ya. Diganti. Kunaon? Bulldog. Trio bisa lagu SMS? Oh, atuh. Oke, lagu SMS kurang diomongkeun yang make MC. MC. Oke. Oke. Bisa teh naon MC naon mah oke bungkul. Apaan sok make oke? Oke nama terakhir ya make. Hadirin yang berbahagia, inilah dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum mah terakhirna sia teh. Balik ini sia teh. Assalamualaikum heula. Kieu maksud teh. Hadirin yang berbahagia. Berbahagia. Kita Tampilkan. Saya teh penyanyi tampilan kan maroda ratu saya teh. Kita Sambut. Geus kurang nyaho ah. Nyaho. Iya, hadirin yang berbahagia kita kedatangan bintang tamu dari Jakarta. Pada kesempatan siang malam hari ini kita akan tampilkan saha maneh teh Hang? Ngaranna saha? Trio Macan. Namanya ya Macan Ompong. Apaan aya Macan Ompong? Oh. Ini dia, itu tega aing mah. Ini dia, Macan Ompong. Jangan gitu dong. Emang kayak harus gimana, Hang? Atuh, jangan pakai ompong. Inilah dia, Macan ganteng. Oke. Ganteng gangguan telinga cenah mah teh budak. Ini dia, Macan ganteng tapi coplok. Nggak, satu. Masih ya, Bang. Oh, oke. Masih gak doger monyet. No bener atunya. Aduh, tinggal lihat tuh joget-joget tinggal. Nah, wibawaan. Itu bawa naon. Kumaha tuh? Aduh. Bang SMS siapa? SMS siapa ini Bang? Katanya sayang dua Bang, dua sayang. Abang SMS siapa ini Bang? Sabulan deui ka karak puasa. Acan jauh kene teh. Bang SMS siapa ini Bang tadinya? Oh. Bang SMS siapa? SMS siapa ini Bang? Tanya sayang. Masa takbiran dia mah nya? Oh, teh. Bang SMS siapa ini Bang tadinya tuh.
Bang SMP siapa? SMU siapa? SD. Aing mah heureuy wae, isin ku Pak Didi atuh. Lu bener laguna lagu dangdut tadi mah dangdut lagu di diempan deket ka ieu ka wetan. Laguna teh anu eta teh dangdut teh nih anu Eta cuk trek wae. Cucok rowo. Sarawa. Cucok bo. Susah, Pak. Ieu. Cicak rawa. Eta dah tos eta. Nanti cicak rawa. Heeh. Di Hah? di naon teh? Di Daun-daun atuh maneh. di kempot. Ih lain teh Didi lesung pipit maneh. Di petot. Pepetot mah maneh. Punten. Pokok saya tadi di ieu teh. Coba kemana? Jadi abi mah ka ditu sampe ka di mana? Kemenang nyebut maneh. Iya mah Pak Pak Haji. Haji. Itu mah di kempot. Heeh. Teh Didi hang tadi palinter sih Akang paralinter. Wah bahasa Inggris bahasa ya cing sebagai orang anak muda ohang bisa ente bahasa Inggris. Ya bisa tuh. Dah. Itu dari paralinter. Mana bener? Bisa. Bisa bahasa Inggris. Bener. Cik mun bener bisa bahasa Inggris aing nyahonya. Lamun bahasa Inggris na hiji na. One. Hiji, One. dua, Wawan. tilu, Iluan. anu lalajo. Aya ibu-ibuan tuh. Itu masalah yawanan we. Nu bener tuh bahasa Inggrisna. Lamun bahasa Inggrisna dahar. It. Oke, dahar It. nginum. Ring. Teu dahar teu nginum. Nya puasa atuh. Lain atuh teh bahasa Inggris. Si jika ya bahasa Inggrisna jam. Jam itu adalah o'clock. Jam? O'clock. Oke. Jam 1. 1 o'clock. Jam 2. 3 o'clock. 2 o'clock. 2 Jam 3. 3 o'clock. Lamun jam ruksak. O'clock. Suruh kemana wae? Lamun saminggu. Week. 2 minggu. Week. 3 minggu. Week. Lamun malam minggu. Week. Pan baru bogohan sa teh. Tah, coba kemana wae tinggal dari si Bapak nu tadi bisa bahasa Belanda, urang geus anu bisa bahasa Belanda. Wah, Ini buktikan atuh bahasa Belanda tinggal sepuh-sepuh di dieu pasti tararangan bahasa Belanda. bener. Sok. Dia bahasa Belanda mah kieu. Oh iya, berdamas-damas in her. Oh ya, bas mengherang. Lain. Oh iya, berdamas-damas in her. Herang. The sun is in the club out. Wow. Atuh Ada orang hayang nurutan sa teh. cicing heula atuh. Oh iya, berdamas-damas in her. The sun is in the club out. The curd and the pest. Cuma ganggu wae dah. Aing balikan deh. Oh iya, berdamas-damas in her. The sun is in the club out. The curd and the pest. The two and the black. The name and the two. Eta ya bahasa Belanda bletak bletuk. Mangnya tungtung ngosong bletuk. Aya artina teh. Bener. Oh iya, berdamas-damas in heran nulis jeung wengi bapak-bapak ibu-ibu anu aya di dieu. Oh. The sun is in the club out. Aya sampe disiksikan make kalapa kolot. The curd and the pest dikeureutan ku peso. The two and the black ditituan dina jublek. The name and the two ngaranna gegetuk. Mana jadi kana gegetuk sa teh? Mang mah ditambahan ku bahasa Inggris ya. Naon? Thank you. Naon? Thank you. Yo. Udah saya teh ketengkeun saya gegetukna. Nu bener. Oh sing ratu sapa dulu orang dia tuh. Weh, gimana kabarnya? Sing jelas. Apa aja orang Sunda mah kudu undur katingali punduk datang katingali tarang. Namun jang batur. Heeh sarua undur katingali punduk datang katingali tarang. Jang maneh malain. Jang urang naon? Maneh malain. Batur mah undur katingali punduk, Heeh. datang katingali Tarang. tarang. Heeh. Jang maneh malain. Jang urang naon? Undur katingali punduk, datang katingali huntu. Ai huntu urang siga naon atuh teh? Panjang siga pagar kabupaten.
Sage-ge aing mah alus teh. Henteu mas urang teh kudu nete taraje nincak hambalan. Ne marene abah gugurin nyalan. Siapa disambung tuh? Cing bener pinteran. Nete taraje nincak hambalan. Ne marene abah gugurin nyalan. Pinter manehan. Oh ang gitu lah. Cik. Ditaksiran. Sirah botak di sisiran. Aduh, saestuna. Nu hees nolol huntuna. Naon eta hang? Hah? Pepengeng. Ya urang ngahibur orang dia. Ya. Oh iya laguna atuh nu bener anu kaayeunakeun atuh. Ayeuna lah lagu ayeuna lah. Lagu naon? Di eta bejakeun si Paksa. Paksa. Sa. Aing mah da ngalalieur si paksa naon eta sih teh? Paksa anu di itu. Oh, Pasya. Hah? Pasya ungu. Oh pasya huntu. Pasya ungu. Pasya ya teh. ungu. Oke, bisa? Hah? Bisa laguna? Itu. Ye, Nggak atuh bisa teh. tuh batak kieu geus teh. Laguna naon? Hah? Laguna naon? Andai ku tahu. Oke. Andai gue tahu. Hadirin yang berbahagia. Saya naon atuh? Eta pandi mohek. Atuh di mohek mani. Iya atuh. Laga nyaho Ditaksiran, ulu botak sisiran. Ya. Oke, Pasya Ungu dengan sebuah lagu. Andai ku tahu. Tepuk tangan dong. Andai ku tahu. Pasa gelo itu sih teh. Tuluikeun. Andai ku tahu. Aya keneh itu lagu. Andai ku tahu. Tuluikeun Pasya. Naon sih? Andai ku tahu. Tuluikeun lagu mah yang sakitu sih teh tuh. Andai ku tahu. Tuluikeun laguna. Bekejeng dituluykeun. Tuluikeun aya keneh sih teh laguna ka dituna. Ha, nah abet kitu. Aya keneh laguna ka dituna sih teh. Ah, mak. Aya keneh. Pikir aku maneh. Andai ku tahu. Andai ku tahu gitu. Heeh. Sok. Andai ku tahu. Andai ku tahu. Bahasa Sundakeun kira. Hah? Bahasa Sundakeun. Bahasa Sundakeun. Andai ku tahu. Andai lamun ku urang tahu nyaho, lamun urang nyaho. Tah lamun nyaho ku aing dituluykeun. Sia teh nyaho eta tadi teh. Poho deui. Bejaan kurang ada. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Kapan? Tapi kudu make eta. Make naon? Make backsound. Backsound. Oke, hebat. Backsound. Back itu belakang ya. Belakang. Sound itu suara. Suara. Jadi suara belakang. Suara belakang. Oke. Sanu jadi backsoundna? Maneh. Oke. Jadi suara belakang. Maneh naon maksudna? Apa ada suara di belakang? Aduh, aing mah teu ngarti. Lain gitu maksudnya. Andai ku tahu, ku maneh be. Andai ku tahu, ku tahu. Aweuh. Oh. Sok, urang kula? Aweuh. Ayo urang mak. Ku tahu. Oh. Heh ho. Oh. Oh. Ku tahu Google orang gitu. Langsung ya ku tahu gitunya. Geus maneh lagu gitunya. Urang tahu. Gampang atuh. Barang kabeh gitu henteu, tapi urang heula gitunya. Ku tahu eueuh tuluyanana. Oh tuluyanana. Laksanakeun we teu ngomong sia teh. Aduh, abi pada gantung diri ya. Waduh, ini manja sudah. Ku tahu. Ku tahu. Ku tahu
Kuhuntu. Salah deui. Kumaha tuh? Wing heula kakara maneh. Hun. Andai ku tahu, 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 ku tahu. Si Umas kanu terido kamu. Kitu kan kana bohon. Anu dikeun 1000. Ah, cek agama oge. 100.000 dong. Geus nyaho duit. Cek agama oge lamun kebersihan sebagian dari iman hang. Bersihan heula runtahna ieu hang. Ieu runtahna bersihan heula. Runtana bersihan. Ya Allah. Jeung urang atuh runtahna urang dipicen di ditu. Nuhun ah. Eta teh runtah. Runtah teh. Oh, runtah. Kata. Oke. Andai ku tahu, ku tahu, ku tahu Di pinggir kali ku tahu, pergi ke sana. ku tahu, ku tahu. Ieu masa kodok ngorek laguna teh nya. Salah teh. Eta mah andai ku tahu rekotek di pinggir kali rekotek pergi ke hutan rekotek pergi ke kali. Eta. Mana wae sih Ini mah? kalau sian potong wae ngacangkeng kok. Teu mah kemana wae nyanyina. Andai ku tahu kapan tiba ajalku pan kurang bejaan gitu. Andai ku tahu Ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan untuk. lain kadinya. Ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku kadinya. Aman uinge karunya, eta lamun maneh panjang umur. Karunya kumaha ieu maneh teh? Lamun maneh panjang umur heug teu boga duit yang meuli itek teu kudu meuli itek, panam panjang buntu mah. Kunaon? Nya kudu. Eta atuh karunya urang. Lamunnya urang kitu nya, geus kolot teh urang teh kieu we, leumpang kieu we. Ecuk udah ngora teh aki, rek ka mana? Ih, rek maju aja. Nah teu mawa pacul aki, pan kuhuntu gitu. Karunya tuh urang teh. Nya untuk urang dijieun beko. Kumaha? Aku takut kepada beta, tak teringat mengingat dunia. Lain ya. Ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku takut kering di badan. Wah kali nyawer hang. Mana di mandian kudu ngitian. Gusti aing mah kepotong deui lieur aing. Batur mah mandi teh mandi kembang, mandi susu, ieu mah mandi 1000-an mana mah. Pakai itu jadi 1 juta sih teh. Aduh mawar bodas. Mawar? Mawar? Gusti ohang, mana sepi kasih kado kelok ya. Bener. Nih ngarek kenalan, emangnya gue cowok apaan? Aduh, tujis lah. Tuh, kebersihan sebagian dari iman hang. Jangan pulsa, ayo. Yo tambahan deh, ayo. Siapa yang mau? Oke, ayo. Ya sih gak kenek sih mah. Aku takut jika